Weh, naon atuh? kunaon ari maneh amak-amakan di jalan? Maneh kasurupan? Lain keur kasurupan aing teh keur kararesel Esme. Kasal kunaon ari maneh le? Ciga anu teh eling amak-amakan di jalan. Sok diuk heula gerak, ngobrol. Jeung kesel, jeung capek, jeung panas derek naon atuh deui? Paneh teh kunaon? Aing teh ditilang beak 200.000. Dititah maca Pancasila deui, sidik aing teh apal. Ah, le, piran sakali ditilang 200.000 titah maca Pancasila. Urang mah nya duit beak dibikeun, nya maca Pancasila unggal minggu deui. Unggal minggu maneh ditilang? Lain ditilang, le. Kan urang boga hutang ka Bang Emo. Jadi kudu maca Pancasila, coba setor duit eta teh. Siapa eta mah loba hutang tuh anjing jeblung, bisa teh mah bayar goblok. Sok le eta ge dicicil. Jajan teh. Di mana mana Esme? Geus jajan nasi goreng. Gaya ada sang goreng biasa ge sangu aron gaplek kan dahar ku maneh mah. Kegayaan emang main gablek duit di mana? Sirik we maneh mah urang dahar ngeunah teh. Nya gawe aturon di mana-mana ge hayang duit mah kudu gawe. Sia teh mah tak urang bisa jajan ngeunah. Lah, gawe anjing teh katingali gawe naon atuh anu berat atau di pabrik teu aing mah boga pirasat maneh mah gawena uku tuyulnya. Tuh kan maneh mah sirik, mata ngomong kitu ge hayang. Tuh urang mah ngadahari itu tuh sangu goreng anu di pengkolan. Nah, maneh meuli anu di ditu anjing ka jauh-jauh ai maneh. Situ mah anjing tukang sangu goreng ge. Sieun tuh dilebak nu alus mah. Halah di mana-mana ge sangu mah sarua we. Ngan urang mana yang anu beda, urang mana yang nasi goreng spesial. Anjing ari nu spesial teh nu kumaha ieu maneh Esme? Spesial itu nu telurna 2. Berarti urang ge spesial tuh me. Nah, Pan aing ge sarua telurna 2 tadi handap punai gandoy. telur aing mah lain siki. Sia ge maneh harus suka kan aing. Telur aing mah lain siki. Dah sia geus kenyotan telur aing sok. Ngaku bahasa Inggris. Le, sugan euy boga nomor alus euy. Togel nomor togel, didinya ngimpi teu peuting. Kebeneran, aing penting ngimpi sia. Ngimpi naon le bejaan obleng le. Urang rumus ku obleng le, buru wartosan obleng le. Buru. Urang ngimpi modal, Blek. Anjing terus kumaha? Modalna teh panjang. Tapi jadi 3 potong, Bleng. Cik pangrumuseun, Bleng, sabar eta. Alus ngimpi teh anjing ngimpi podol. Oh, eta teh lah meuli rumus. Nol sike eta teh le. No sike sabaraha. Jadi salapan sike teh jadi eusina teh 0008 le. Oh, lain sekurang maron. Sabaraha atuh le eta rumusan maneh le eta? Ron. Pan ron teh ngimpi modalnya. Berarti liang tai hiji kan 0. Encan potonganna kan 3. Nok pan 0, 2 jadi 5. Manuk hiji 5 hiji meureun Roni. Manuk teh kanyut. Manuk. Moal euy moal pasangan ngimpi lagi modal geus mawa sia tuh ngimpi modal mah. Moal pasangan. Nah Roni, mana teh resep-resep teuing taruhan. Ngimpi dijieun taruhan, mengbal dijieun taruhan. Eureunnan nah teh atuh kanu kitu teh. Yo, lain nya lamun urang kali gede aing kalah eureun le. Encan euy gede mah naon we terus pirang masang aing 2000, 1000 perak, 4000. Kemudian keur boga urang resiko aya leuwihna resiko dapur le. Kurang 20.000 keun gitu. Oh, gitu. Oh, bener. Aing aya ide ye. Si Roni kudu dielehkeun, taruhanana meh kapok ku aing sia. Tuh, tingali SS meh. Naon itu naon? Lamun mana bisa nebak warna cangcus CS meh?
kurang dibere 100.000. Sok le jeung urang taruhan tapi le lamun teu bisa urang kudu kumaha le. Lamun mana teu bisa nebak, mana kudu mayar ke urang 100.000. Oke, siap. Oke. Cek urang si Esme make cangcut koneng. Cek mana make warna naon sok. Cek urang malenya si Esme teh kelah we kudu di rumusnya le. Beureum le. Cek mana barem, cek urang koneng. Cuma deal, kita deal. Sok deal. Oke, siap. Deal. Iya le. Tapi mana nyumput le? Bisa eraeun si Esme mah pemalu mah teh we. Oh sok, urang nyebut lah nya, deal ya. Geus urang nyebut lah sok. Tadi salaman itu tadi baloya pisan. Meme kali gerak. Naon? Urang nyaho pasti mana make cangcut warna beureunya. Nya nyahoanan maneh mah jadi jelema teh. Maneh noong. Bari jeung salah oge. Tebakan urang mah tah salah me ai maneh. Lamun urang salah mere duit ke maneh 20.000. Lamun urang bener maneh ka aing mere duit 20.000. Geuleuh ta urang mah ka maneh ari geus kitu teh. Sagala we di jeung taruhan. Ka urang-urang wae ditaruhan. Ah, sebel aing mah jadi teh batak urang mah tara hayang ka maneh teh kitu tak kelakuan maneh mah judi. Ya anjing, kumaha urang? Eta da urang mah tara ewe mun judi mah meunang wae sih teh ari aing pagaweana judi. Da lagi pekerjaan yang lain judi. Meunang wae aing. Tah Ron, berarti ayeuna waktuna maneh salah, soalna tebakan maneh salah. Da urang mah henteu make cangcut beureum. Cik mana buktina? Main teu make cangcut warna beureum teh. Ya, tuh tingali urang mah make cangcut warna koneng, lain beureum. Maneh teh berarti salah. Salah. Le, urang bener. Cangcutna make warna beureum sia le. Anjir. Aing geus 100.000 anjing. Naon ari maneh baron cek leuweungan. Da urang mah make cangcut koneng lain beureum. Cempe, aing maneh kayak ku aing diberi duit 20.000 anjing maneh jeung jajan. Yo, duitna tah anjing. Bener. Ya meme ya. Esme nah mana dibere duit 20.000 we. Da urang cek si Roni titah ngomong cangcut urang warna beureum. Emang warna cangcut mana naon? Warna koneng. Koneng. Heueuh. Berarti aing anu meunang. Goblok we si Roni geus nipu aing anjing teh euy. Katipu sabaraha? 100.000. Nah, urang dibere 20.000. Aji si Goblok anjing. Roni ya mah bener. Ayo, Ayo. Roni. Mayan euy, Roni. Nipu si aing.